Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapangkeun wasta Abi Salma Aribatu Najihah di kelas 11 MIPA 7. Langkung ti payun, mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparia sanes kanten nikmat karuniana ka urang sadaya. Margi urang sadaya tiasa kempel dina ieu acara dina kaayaan sehat wal afiat. Salawat sareng salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uge ka para keluargana, para sahabatna sareng urang salaku umatna di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Para hadirin sadaya, kalawan manjatkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina dinten ieu simkuring mulem para bapak, ibu sareng saderek sadaya taya sanes bade nyuhunkeun dorongan doana sahubungan dina ngalihna simkuring sakulawargi ka tempat ieu sareng ka lingkungan tatangga anu enggal deui. Kumargi simkuring salaku jalmi enggal di dieu bade nyuhunkeun pituduh sareng nasehatna ti saderek sadaya supados simkuring tiasa terang kana tata tertib sareng peraturan di kampung ieu. Mudah-mudahan tina hasil riungan ieu tiasa ngagalang tali duduluran anu caket sareng saderek sadaya khususna sareng tatangga anu di dieu. Supados simkuring sakulawargi tiasa nempatkeun diri dina kaayaan kampung ieu. Rupina mung sakitu nu kapihatur ti simkuring. Hapunten bilih aya kalepatan sareng kakiranganan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.